Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Ibu Wanti Rahayu, guru kelas 4 SDN Dayakolot 8. Dina tantangan leksam bedas ayeuna nyaeta Ibu bade ngadugikeun pupuh kinanti. Buku ieu diterbitkeun ku CV Tiga Putra, disusun ku Kurnia. Jumlah halaman buku ieu aya 40 halaman. Mangga kupingkeun nya pupuhna. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting, ngalayang ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari beurang ngagarantung, euteup dina tangkal kai, disadako koreakan, cik hempe ku hideup pikir. Nu kitu naon ngaranna, lolong lamun teu kapanggih. Pupuh ieu ngagaduhan watek nyaeta silih pikanyaah. Mun sakitu anu ku Ibu didugikeun, hapunten segala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.